Kang Haji. Lah. Aduh, luar biasa etanya pang soda teh ilmu. Kang Haji keur ngora teh kitu teh. Aduh, bahasa nampiling bagong udah kada. Kumaha cing? Tampiling sakali cekuk. Pae, henteu akang nu lumpat. Aduh, luar biasa jaga urang lah. Ngahibur ieu raja ka urang sadaya ye noh resepi. Akang mah tibu budak teh lajo gelut teh. Resep. Aduh, kada tinju utama mah. Aduh, udah Kang Haji ge jago silat bae aja. Jago silat. Gagak lumayung gajah putih jadi papak semua gitu. Enak. Demi Allah Kang Haji mah. Percaya. Jelema ngarontong ka dieu cokot teh pundukna di dieu di alana ku Kang Haji mah tah. Allah. Rat. Itu lalajuanan. Ayo. Luar biasa jago saya marah lah. Wah, oi. Cing pecahkan. Hidup Kang Haji ya. Hirup jago. Walah. Cing, ya kumaha teh? Ngahalangan batur pasirik batas lagi belah dinya. Punten Kang Haji damang. Saya namanya teh kuring Haji Kohar. Oh, Haji. Haji biru gitu. Dah, punten deh ya. Iya, ngiring di dia. Aduh, hebat dong tuh. Naon teh? Merong kaing bari jeung seuri teu ngeunah aing. Naon gon? Dume aing butak. Ya. Kaisinan. Ulah bisa jadi pasea aja. Ulah baik gitu wae. Pas lami Kang Haji nonton? Wah, lami ya di kawit Kang Haji mah. Teu riren unggah dinten. Teu riren ya. Bisa minggu di studio mana. Alhamdulillah. Neme mulih kamari Haji teh. Os, boboh Kang mah. Kang Haji mah tahun hareup ke maju ka itu deui. Ka mana? Ka Jakarta. Oh. Ka Haji naon cenah. Ka Haji Sarip. Nuhun Kang Haji ah. Tahun sabaraha ka Mekah teh? Aya 5 tahun ka pengkeun mun hiji. Oh, 5 tahun ka pengkeun atuh teu acan eta pengintinya. Keur musim panas Kang Haji mah ditu. Gitu ulah demi Allah ya. Musim panas di urang mah panas dengan ukur nepi ka 32 derajat Celcius, tapi di Arab mah jang di mana geus musim panas masyaallah. 45 derajat Celcius. Walah. Gitu Kang Haji. Wah, demi Allah ya. Tapi ngeunah musim panas di Arab mah jang ngeunah teh. Nah, nog teh teu kudu digoreng. Ditunda we na keusik. Asak sanes asak yang kajejek onta demi Allah. Sikap baik Kang Irian sikap. Suai katipu si Akang. Tukang nipu katipu. Kayak Bandungan Kang. Lauk asin yang teu kudu dibeulem ditu mah tuna we na luhur batu asaku ucing ya. Kira ku aing kudu ngamuk di dieu. Nakara kagak godek ke jelema ieu. Aduh. Ayo. Di mana-mana ge aya we. Ya. Priyogi korma ngora di akang aya. Demi Allah Kang Haji mah mere geuning dinya. Korma ngora ya. Nya ngora kene. Demi Allah ya. Dia anu leras. Wah, demi Allah ya. 5 kali sebuting demi Allah. Haji nepi ka kieu. Haji. Lain nepi ka kitu. Aya di akang aya kene. Itu priyogi berhiji. Ngan di ditu mau korma ngora, di akang mah ngaranna genti, jambe ngora. Haji, assalamualaikum ah. Ada ulah kisinkeun ah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam Mang Haji damang. Mang Haji. Alhamdulillah. Wakil. Aya dina maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Lakat ke Mang Haji. Menilekoh kitu Mang Haji. Tutang selesai ngadinten di pesantren. Mudah-mudahan Mang Haji panjang yuswa insyaallah. Tapi kalekoh gitu Pak Haji Muhyiddin. Aduh. Saha kakasih teh? Mang Haji Kohar. Nuhun Mang Haji, nuhun Mang Haji. Beres. Aduh, nuhun Mang Haji. Nuhun Mang Haji ah. Mun urang mah dicukur Mang Hajinya. Ieu teh urusan Mang Haji kuda teh. Wah, kaderana kuda. Urusan Mang Haji teh dipiwarang ku tuang eyang. Murukana tuang eyang nuju anom teh murukana pan ieu kudana teh. Ya. Kemana-mana teh nganya kuda. Besok mau dicukur Mang Haji. Mang Haji kuda teh bikang jalu ieu teh. Ulah. Ieu kuda bikang jalu. Wah, jalura deh. Jalura Mang Haji mah teu ngungkut kuda bikang. Rumaos ipis iman Mang Haji mah. Sok rada kabong Roy, Mang Haji. Nuhun Mang Haji, nuhun Mang Haji. Komo eta pung ya. Oh, Udah geus dilipen. di mana lagi teh? Kawin Mang Haji ti pusaka ratu. Bungali kacompreng teh. Ayeuna teh. Nuhun. Untuk aya lemur dia mah. Leres. Eta Mang Haji teh lah. Waduh, ayeuna buah dua teh. Kebon buah. Kebon buah. Lang dahlia. Nuhun Mang Haji, nuhun Mang Haji. Ieu kuda saur Kangjeng Rama teh ku kaula rek dipake. Oh, parantos aya widi. Parantos nuhun atuh. Nuhun. Jaluna ieu teh ulah. Naon ngaranna kuda teh? Aya nu nyebu si Jamhur we aya. Aya si nyebu si Manis we aya. Kitu ulah urusan Mang Haji mah mamis leuh. Mamis leuh. Urusan Mang Haji. Urusan Mang Haji mah ngan omat ieu kuda mah di perjalanan ulah panggil jeung bikang. Malum keur beger kuda. Ngarti ieu wah ngarti atuh. Gerak nya punten ieu Haji Mang Haji nya. Mangga. Hei. Dah. Jamhur. Ya bulan. Naon nemolan teh. Urukan teh eta. Muncul Sunda mah. Kurang buah dua mah ieu teh parantos ditawis 20 juta. Waduh. Ya on. Kitu wis marukana. Kangge kuda remong. Kuda rengong we teh. Anu lagu kitu teh geuningan tuh ya coba ngerti kan laguna goreng kenenge marukana Geus apaleun kana trompet teh mah. apaleun ka trompet teh Manis gitu cenah cik wayahna maneh bakal ditungganganku Mas Putra Kakasi Bambang Aji Putra jajapkeun sakumaha eta nana omat ulah ngerakeun si Aden Panji bade diange Ulah ngarudetkeun ulah minta jajan. parabna naon jokot biasa biasa we. Kali-kali ku ampas tahu. ngan sakali-kali mah ku ampas tahu sareng ku ongok aya eta oge sakali-kali masihan martabak Ada nya gitu cek Kang Haji ge aya nu masihan masikeun. teu sangka Kang Haji jag-jag wae nya tos sabaraha nyus wa teh 58 Wow, Kang Haji teh tapi jaga pun anak opat opat. laki 2 awewe 2 opat kan anak tere Dua anak tere. kata mah hareup anak tere da indung na kanturkeun putra tere 11 Ya lo banyak tere. iya itu cek Mang Haji ge Anak tere gara ya. nuhun
kapungkur mau ngaji tiri riwit kencing manis pegawaian teh tanah samburan iya baru kana teh untung aya susu kuda liar eta susu kuda liar Sumbawa teh lumayan lumayan biasa yang ada mangkeun darah tinggi kapungkur kantos baru kana 230 hampir kejengkang kantos darah tinggi teh ku SMP cageurna teh SMP sekolah menengah pertama sanes naon SMP teh Sari Mengkudu Prima wow Sari Mengkudu Prima eta we di Inuan eta we Sang Hudu lumayan aya jag-jaga ka ieu asam urat kencing manis darah tinggi lumayan obat tradisional no saya ya di lemur alah adena tuh gerak itu gerak mau ngaji deh lah turutan ngaji mang haji mah marukana teh di Mekah teh waduh ngan omat ngabartosan ka Mekah mah Cepaden ulah musim panas dingin lah sabab panas di urang mah paling luhur 32 derajat Celcius paling panas tadi Mekah mau pamitos musim panas dugi ka 45 derajat. Kitu walah ari ade. Moal newewet. Keluar ti hotel teh marukan asa ditabrak ku panas teh. Panas. Lempang teu ngangesna Cepaden. Cara roplok tak kulit teh, kulit suku. Gitu Cepaden. Ngan aya raosna deui musim panas teh di Mekah teh. Aya raosna kumaha? Nog teu kudu digoreng. Teu kudu beli minyak. Teu kudu digoreng teh, teu kudu digoreng meuli nog teh kantun dituna dina keusik. Tuang we ku keusik. Asak, sadaya asak ka jejeg. Wah, menang haji. Nah cai den kari milarian batu tumpukeun tuna we teko teh tah usian cai luhur batu asak sadaya asak bae panas dari ditu marukana tah ngarokok teu kedah mawa bensin rokok teh kantun antelkeun kana batu hurung potong si ade di Bandungan teh gitu baru karena teh tak kamari aya ustad pegawaian teh nganyawah we jeung nyawah nepi ka kuluh nepi ka hidung atuh ka hidung ustad teh kulit teh ceuk ka ngaji teh buru-buru ka Mekah balik teh Mekah mah moal macul wae atuh ripuh moal capek teuing baru karena teh na cenah naon ka ngaji teh syaratna ka Mekah teh wah syaratna mah tahajud sareng sena tahajud teh surat Yasin tilu balikan Surat Yasin deui surat Al-Ikhlas 103 terus jeung surat Tanah teu pira sakitu ka Mekah mah eta syaratna ali aya ka Mekah mah jadi moal macul deui euy kitu teh moal apa sawana dijual man ampun Kang Haji alah punten deh iya mang mah tukang heureuy iya kayak Kang Haji tahun sabaraha ka Mekah teh nya insyaallah 3 tahun deui sugan aya ongkos kitu sugan teh atos nya acan karek cita-cita we gede nah ieu Mang Haji nuhun Mang Haji punten deh tukang heureuy Kang Haji mata kawet anom ge kitu alah jadi mau ngerakeun ieu teh kuda teh moal cing percanten deh bade ieu mah urusan kaula. Oh, sungguh bade angkat ke mana? Dek nepungan bapak kaula. Dek nepangan Kangjeng Rama. Tupi tuang Rama teh saha? Panjang lalakona. Oh, tuang Rama teh panjang. Aya sameter. Lalakona ieu mah riwayat. Sakitu mah ngaji ke rupina wangsul ti ditu ku kaula di
biasa ngadongeng lah. Perhatoskeun pisan naon rupiahna kagagelan. Wah, nah aya den teu kena kigituan den. Da ieu mah atuh da tuang eyang ieu mah kula teh mah teu kena kigituan den. Naonan. Ai gerokok mah ya. Ulah Tapi lumayan ya kerjaan ya. Kening-kening. Entong sok itu den. Ngisinkeun isin ku carekan ku eyang. Lalawara teuing kali aden. aduh. Entong sok itu ah. Ku pasep tatang. Lumayan ya macana. Kalah. Da ku pasep tatang oge di pasihan. Atos Di pasihan mengaji mah. di Pasia kubuis. Kalau kana teh. Ya ai mulih ti Arab teh mun kana korma 3 kilo teh. Korma nabi teh. Ya, korma ngora utamina mah. Iya lumayan, tahu sana. Sanak mengaji. Oh, atuh maksa-maksa teh gua deh nuhun tapi nuhun ada deh nah jazakallahu khairan sira nuhun. Mudah-mudahan selamat di perjalanan. Ya. Ada ente cenah sauranya. Pada angkat tuh cenah ka itu ka Saudi Arabia cenah zaman ieu nya jadi kapten kapal. Wah. Ya doakeun we ku Mang Haji. Wah, sing agung milik. Oh, Sing agung milik. Ya den Gampang ibadahna, gampang usahana, panjang yuswana. Amin. Sakula warga jaden. Mudah-mudahan semua. Kitu we teh Mang Haji, dulu jeung nya. Mangga, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Lumayan boga keur eta ye. Aya. Keur meuli pulsa. Aduh. Aya 2 poin Kang Haji ah. Nuhun den, mangga den, mangga den. Mangga nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga den. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, minum-minum teuing. Rek namahan deui. Lain Kang Haji cingceung pisan mah kan.